wabarakatuh mang. Waalaikumsalam. Abdi di pasihan tugas. Nuhun. Alasan tugasnya bahasa Sunda sareng ngawawancara hiji padamelan. Nuhun. Nah karasan aya emang gitu. Nuhun. Abdi sareng hoyong ngawawancara Gojek hoyong terang gitu. Kumaha wae damelna gitu. Nya langsung nya Mang. Dupi nami Mang teh saha? Asep. Oh, Asep. Pendapatan sadi dinten kinten sabaraha Mang? Ya mun rame 150, sepina 100. Upami pengeluaran Kang Emam, bensin sareng anu lain-lainna sabaraha tah kinten-kinten? Ya paling anu 50.000. 50.000-an. Anu paling diminati kitu ku kalangan customer motor kopling seperti motor ageng atanapi motor metik Mang. Motor metik raos nama. Dinten kumaha eta aya perbedaan tanapi kumaha? Hari metik mah kan jadi pas gitu untuk jangkung, untuk sedang gitu lah. Namun motor ageng mah sesah gitu, mau naikna gitu. Tetap sukses di cancel situ dibatalkan orderanana. Nah amang milih janten Gojek henteu pada mulanu sanesna. Tos di kapungkur raosna ojek gitu, terus ngalih ka online Gojek gitu. Pami ngajalani profesi Gojek ieu sabaraha tahun tah Mang? Sareng ti tahun sabaraha? Di tahun 2002 ngawitan ojek pangkalan Di mah. pangkalan. Pami Gojek ieu Online. Online mah di tahun 2018. Lumayan Islami intinya. Upami di cancel ya orderan GoFood gitu, tapi terus pamang dipeser kumaha tah perasaana? Ya haneueul aya kesel aya tos lami ngantosan orderan tos ngagale tuanganana dicanak ka nu mesenna nah teu aya auto cancel gitu. Rute paling jauh kinten-kinten kemana tah? Itu paling jauh Cileunyi. Kusaha Mang tina Gojek ieu teh naon wae Mang? Ya kapungkur mah rame seueur orderanana seueur nu paresen konten mah kumargi ku ayeuna mah seueur buka anu giringan online jadi kirang gitu. Sareng jarang Jarang orderna. Pami mangkalna sok di mana wae tah Mang? Mangkal mah paling nyamun di nu rame nya pada di mall, di daerah keramaian lah di nu sia tempat di pasar, pinggir pasar, sekolahan gitu. Motivasi kange anak muda anu teu acan damel kumaha tah Mang? Ya motivasi kamu anak muda mah hiji tong keselan, kedua tong naonnya tong ieu nanti nyantong bauan lah pedah seueur nu di euna nah tong seueur semangat lah pokona mah. Terus Bang sakitu turun pisan tas ngaganggu waktosna. Nah teu sawios ya. Turun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.